teh. Tah haraka tah. Tah serah lumayan mana teh ieu daripada eueuh mana menang beas. Biasa hayang dijena pas ngusok ka imah teh nama eueuh modal. Bae aya alusna deh pas saya di modal teh. Ka imah nama. Biasana hayang eta teh bedegong teh nih kamar beras di imah teh ka imah ngawalu dina teras. Nama aing syukurna bae modal oge atepkeun. Nah, sakieu hayam teh ieu penghuni hayam garogol teh sakieu deui. Manya aing teh kudu ngaluarkeun sora pemanggil hayam. Ada balanya naon atuh di loba pasakeun mah. Itu abdi teh pantos ka pasar, tos balanya segala aya di bumi teh tuh. Sok ka dieu balanya kanu caket ieu. Entong sok kanu jauh ieu balanya teh kanu caket. Beureuk balanya naon geus loba, tadi ceuy geus nawaran ka dieu. Kanu jauh. Henteu ditawaran ka dieu ka imah. Tong kitu ieu anggar kanu deket heula ieu meme kanu jauh teh. Sakitu nampeu anteng. Henteu dan teu ka itu di dieu. Kieu ge ieu teh tetangga anyar. Tengah dukung uceun nya, tengah dukung. Aya tengah dukung da loba balanjaeun itu teh geus tang balanya tadi isuk-isuk subuh kene jam 6. Jam 6 teh urang teh geus balanja keceu. Apa eta mah tengah dukung? Apa? Astagfirullahaladzim tengah dukung cenah. Heuh katu balanya engke aya naon wae di imah teh atuh. Segala aya komplit. 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 Aya naon wae cikan komplit teh. Berserakan sayuran, gehu, bala-bala, uya, pecin, gula, rinso, rokok, segala aya. Oh, komplitnya. Heung ke waktu balanja, heuh. Enten ece, saha itu namina ece naon? Cek oneng. Oneng. Oh. Obatnya balanja ieu ke balanja, balanja teh, urang kanu jauh. Heeh, ke balanja insyaallah kadinya ai komplit mah. Oh, ai karek neuleuh bebeungeutanan aca oneng teh geuningan tetangga anyar teh. Cuman aing geulis we nya. Bibir ableh, sora ciga beureuk kacepet ku seteum. Aing mah tompel we, lobakun gara de baradag. Cuman aing geulis atuhnya, da kamari mah asa geulis kitu di tukang mah. Kebalanya kalinya pada ketengah dukung aing mah. Geus santos sia teh ngan teu capek gawe kitu wae. Kan ledeh ieu. Ya, tuh dah kumaha atuh sia teh kesini. Urang teh butuh ieu. Ieu, sok kumpulkeun duit nanyeun usaha. Sia teh entong kanu kitu wae da bakal kolot maneh teh atuh. Ieu Mau ke si ngapayu wae. boroning jam usaha sia teh ayeuna sapeuting sia teh 25.000 keur dahar oge bea. Ai siang nih murah-murah teuing. Nah, da kumaha deui atuh sia teh ngaran hirup di dunya ieu ngalah duit teh hese. 20.000. Ya kumaha deui atuh. Wajar ketang, wajar 20.000 ge da ciga kitu. Heuh, komo lamun misalkan teh payu urang mah 5.000 oge dibikeun. Alhamdulillah ari sia, eling sia teh. Aduh rada mahal saeutik. 50 atuh. Berarti ieu tingali urang teh geus jaweran sia teh jadi teu payu. Namanya kurang bohal ya tuh bool eueuhan, susu we digedekeun. Ieu ge bohan naon cing, karet jerona teh. Uyuhan daek atuh nu makena eta. Heueuh atuh da kumaha deui. Ya kasih ani, urang teu nu pisan teu kuat ieu teh. Juga tuh. Heueuh nih. Salepan eta na bisi lede. Heueuh nih untung urang teu ambeien oge ieu. Nih karunya teh yang si eta. Urang mah jadi jelema bener we ulah kitu. Gila kabayang aya teh geus panjang sih deh kumaha meureun eta na. Pokoknya nih dipikir-pikir urang gitu
Mang tahun-tahun kikieuan boga naon di imah. Da atuh ayeuna dibayar paling gede 25.000. Paling leutik 5.000. Aya gratisan oge. Nya bener cek si Kesi. Nya tuh aya urang tobat katanya jadi tukang macul. Panas hidung. Bae we nikmati Marane nih itu beresan Nah, Nah, abi mereka. bae atuh nih demuana naon. Ada pisan. Kayak diberesan. Ada pisannya. Nur di kamari sama mali lapisan mawa duit teh. Nih abi teh dibere, nih malah dibere sampo we jeung tales. Nah, teu balik deui nya sieun dipenta. Apa tuh nih Nah. aya si situt sia ka dieu Geus ya ngabadug gedornya. etanya ngabadug minuman si ieu sia. Oh, Can kabahe sia tadi dieu. dieu Wah. teh karek diinum sekali so. Naon cing? sekali. Kesiin sia ditimbul sia. Asli. Oh, kehalnya. Nih masih ada yang teu ngamuk sih itu. Yang ngamuk we ka ditu kabur. Wah. Heeh. Sieuna atuh ku abi nih. Naon atuh ieu teh? Orang Bebelanjaan bebelanjaan yuk. Yuk, dadagan abi ibu dagang Abi pembelina. Ari abi naon atuh? Anak abi. Heeh. Ieu mamana. Ieu anakna abi ibu dagangna Kana nya. atuh abi nyokot ka resek kalanya. Heeh. Yang itu. Abi rek neangan-anyangan. Kumanya kabarna itu tuh masyarakat abi ngeselilanya orang teh teka itu punya ngontrol heula kitu nya bisi parugahan beas itu pegangan duit kontrolnya nih asa diarekeun nya masyarakat teh ku abi teh Alah nih panas menterang kieu nya. Hayam teh meni balan pamor pisan usaha eta teh. Nih. Aya Bu RW nih sekalian orang bebeja deh ka haji teh ya. Nur ai maleh teh sim nek kukuluk wae. Kok sia kecil nyaho teh si Suwanto. Nyaho teh si Suwanto. Nyaho anu sok dagang kue ali. Heeh. Sakece dia urang panggil biasa we cak teh geus dagang kue ali cek urang teh nih. Bieu mana panggil? Heeh, bareng jeung urang ngobrol dia teh. Keberangan banyak biasanya balik subuh. Cek urang teh mana yang tong kitu wae cek urang teh riba. Atuh. Terus atuh da urang teh cenah biaya dek di mana? Nyaho teh teh ngajualna sabaraha? Sabaraha? 25.000. 25.000. Murah pisan heuh. Cenah kadang mun teu payu mah 5.000. Cek aing teh dadaekan. Bina pisannya mah ribunya. Saho kecil nya lede nya kumaha 5.000. Araringisnya mending asa sarareueuh. Kabayang nya panjang nya gede geus buraha ieureunna kecil. Gilanya. Mata kali. Urang teh eta salepat. Urang teh nya da geuleuh no kabayang. Kumaneh atuh. Lain sia teh. Kumaneh teh tong kitu. Urang ge dielingan tong kitu sia teh eling urang teh tong. Komo piraha 25.000 mending ngebedug. Heeh, komo caman teh paling mah dibere 5.000 ge. So, dadekana cek aing deh ini. Nih eta mah nya henteu ieu, nang teh henteu saimbang jeung pengeluaran atuh 5.000 mah. Jeung modal. Heuh, tapi kan nya wajar oge kan da ayeuna sok rupana kumaha si Susanto atuh geulis henteu gila we heueuh. Geus karahaan oge om. Gurewe. Ada kemana nih awis tepang ieu? iya abi dameuleuh Nya. aduh Alhamdulillah. Alhamdulillah komo ieu tinggal tuh. Mare sakieu sebenarnya. syukur ya hari uang bisi sangsara Nya. bet kamari ke sangsara kan Abi mah mau tinggal kitu ah. Lain meni awis tepang meni tara eta ieu nama tara ka ditu ka dieu. ada anu gak jabat anu jabatan mah ieu nya di ditu we di desa di kecamatan gitu saja di kamar saja Ngomong kan abi teh ieu ya aya perlu ka ibu teh. Aya picarioseun kitu. Nya mumpung aya kitu ieu mumpung nuju nyalse. naon jeung abah teh poe tanggal lain teh
Sok atuh sok aya naon? Aya naon? Ya tak kan. Oh, di dah yuk ka dia. Di dah. Oh, ninya. Untung ayak gitu. Untung ka ieu mah ya. Kan bae ieu bari eta ngadaguan pare. Aya naon? Lain kan abi teh niatan teh bade ka haji deui. Ira, eta teh. Oke, eta minggon payun abi teh. Nah, teu bebeja ka ibu rame. Iya dah, segan abi mah atuh eta nuju. Kenapa bebeja lah ka ibu rame? Nya pan ayeuna sakantenan wawartos. Kenapa bebeja teh Nya, jauh-jauh? kan abi teh di dieu wae nya, tadi dieu wae ngadaguan pare. Ai rewe ka mana cek abi teh kitu meni para aya. Tugas datang orang miskin aya di kampung ieu. Eta teh Terus pisan, anu bangara teh ukur aya 2 orang. Jaji ge kaasupkeun miskin keneh. Nah, Jaji oge kaasupkeun miskin. sangkilang abi mah ieu ka haji na oge bade mabrur, ka haji mabrur abi mah. Heuh syukur atuh ieu. Kadek udah kedah nepi nya. Kamar oge teh aya nepi geuning teh aya datahan ka abi. Jaji teh nepi cenah ka haji na teh. Oh, nah teh nepi nya. Heeh, enak nepi moal enak. Nya nepi atuh kibu ieu. Kadek udah nepi nya. Nya atuh. Ibu rewe teh tos ngawarkeun, tos ngondangan kabehanana. Cenah teh eta. Nya pokona mah abi teh nya pangwawarkeun kitu ka masyarakat meta rerangeun ca haji boh ka haji kitu nya bade ka haji deui pangwawarkeun pokona mah. Nah, atuh kudu bebeja ayeuna, beuti jauh-jauh hari. Jadi ku abi tadi wawarkeun sabulan saja. Ibu rewe na kita aya abi teh ninggalan di dieu teh. Nah, teu aya sepi kitu geuring ribu cek abi teh geuring ribu gitu. Amit kerja sibuk iya. Sahe nu jabatan aya sibuk we kieu nya. Heeh. Wah, iraha dia ngeueur harap. Abi wawarkeun iraha. Kewe di eta di balai desa. Tahlil na iraha tahlil na. Nah, tahlil atuh ibu ah. Bisa dari teh ya. Saya tahlil. Syukuran. Iraha. Syukuran mah engke isuk pageto palingannya. Lalu kami wawarkeun angkenya di dinya tadi balai desanya. Diwawarkeun ka tawanya. Pokok namanya pangetakeun we. Ieu Ade etana. aya ieu sakediknya. Tos sakali atuh gaja. Seueur alhamdulillah seueur da gaduh Nuhun pisan seueur. atuh gajanya. Ke diwawarkeun ku abi. Nya di dieu wawarkeun we nya di balai desa. Jeung bae. Abi bade eta heula pamit heula nya bade. Nuhun mana. Lain sakantenan ieu bari tungguan pare. Kagak bae ceu. Pada ka itu bade ngontol jalmi nu miskin. Nya geus sareur Oke, coba di dia atuh ibarat teman bumi abdi. alim ah. Bade eta we bade Ngadahi barang jeung abi ka itu. Nah, sok atuh hayu. Aduh. Tos rame kita teu ningali itu masyarakat miskin. Baik aja itu mah hayam abi antepkeun we. Nih sunyi sepi malam tanpa sinar bulan misal pikirnya lemur teh ini kemarin cenah buah-buah mah kenangan bansos meureunnan ke di desa meureunnan aing mah kabere wae bansos teh aing dan ge beunghad hayang ge bansos aing teh astagfirullahaladzim ieu kalakuan siningrum Gusti gelas itu panci ternyata kan naon ca ieu teh atuh nih angor kelakuan teh sok beresan deui cek urang mah nya masih mere ka urang teu mere ieu panci ieu nah digunyur nya ieu teh peninggalan Belanda geus tinu agung mana barudakna saya teh Ingram mana cenah nih barang hakame hungkul merenya ka dieu teh balik teh. Barang hakan bawa deui kan arilit deui. Capek umi teh kedah rutinan aduh. Tapi dak kumaha deui nya ai istri ustad gitu. Kedah istiqomah gitunya nih. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan artinya umi tehnya istiqomah. Atuh maneh teh kudu diingatan. Oh, beda diingatan wae mah bung. Si umi kabur si kabur. Ai mana ka urang heula mah? Cik Imas. Nah, kalabur ninggal umi. Jika nusian kitu ka umi. Padahal ada umi mah teu nanaon. Jika jurit kitunya umi.
Cek Imas, hei. Tuh, malah ditutupan tontonan oge. Cek Imas kuliah, Cek Esi deui. Siga nusieun ku Umi padahal da Umi mah teu gaduh salah kitunya. Nah, jika nama eta mah merenya Cek Imas sareng Cek Esi gaduh salah ka Umi.